Hudang ti kubur tetela, jalma jadi rupa-rupa, tesarua jeung asalna, sakumaha ge amalna. Hiji awak ngaguluntur, gulang-guling awak wungkul, nu kitu goreng ka batur, jeung tatangga embung akur. Ari anu kaduana, jeung babi taya bedana, kana salat lalawara, ninggalkeun bari dihaja. Tilu nu betengna kembung, asina ku seuneu hurung, kana jakat eta embung, akhirna bakal kaduhung. Ari anu kaofatna, getih ngocor ti bahamna, anu kitu akibatna, teu jujur dina dagangna. Ari anu kalimana, awak kacida bauna, nu maksiat di dunyana, cilaka di akhiratna. Ari anu kagenepna, jalma gorowong beheungna, saksi palsu di dunyana, cilaka di akhiratna. 7 jalma teu letahan, nyarina teu katulungan, kana bener teu nyaksian, henteu sieun ku pangeran. Dalapan nuju jungkiran, parjina bijil nanahan, kana jinah dilakonan, henteu sieun ku pangeran. Salapan nu beungeut hideung, ari beteng kembung pisan, asina ku seuneu hurung, harta yatim digugulung. 10 corob jeung lepra, nu nganyerikeun kolotna, goreng ka indung bapana, jaga nu bakal cilaka. 11 jalma sihungan, ari beteng kembung pisan, nu kitu sok mabok-mabokan, jeung arek jadi langganan. Ari nu ka-12na, cahya lir bulan purnama, nu soleh loba amalna, bager tur sae ahlakna. Judulna ieuna doman, bade ngageuing pikiran, sina inget kadawuhan Nabi Muhammad jungjunan. Kumaca ieu pepeling, muga sing jadi panggeuing, duh Gusti anu ngajaring, siang wengina diaping.